kali ya urang rek ngabahas tentang bejana. Bebe jajana. Yuk selamat. Bejana teu nyaah ka urang pas giliran urang nyen status ditinggalian. Bejana anggota DPR tapi korupsi. Bejana geus mani tapi muri. Jana pagawe PNS giliran hayang jajan pangmayarkeun. Bejana nginyeum tapi ti kayeuna can dibayar-bayar. Bejana kasep geuning jomblo. Bejana nginyeum heula adi dina status holiday atuh da mampu. Bejana hayang kabeli mobil tapi pegawaian nganggur. Bejana bogo kasih eta tapi pas giliran geus tema ku batur nyebutna sabenerna mah urang teh euy nyaah kabane. Bejana hayang kawin tapi kabogo ditinggalkeun. Bejana nyaah ka indung jeung ka bapa pas giliran dititah mah keula atuh kagok sakedeung deui. Bejana selegram nu like ganti lu. Bejana aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi geuning pas giliran geus putus, mana hirup keneh. Bejana S3. Tapi ditanya 7 kali 3, ningali heula kalkulator. Bejana orang kaya. Pas giliran ngarokok mau korek hungkul. Yo mungkin sakitu wae ti urang tulis di komentar bejana sekalian.